A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Paslun utawi iki iku pasal ing dalam mertelaaken an-najasatu utawi najis iku salasun telu. Mughalladatun sawiji najis mughalladah wa mukhaffafatun lan kaping done najis mukhaffafah wa mutawassitatun lan kaping telune najis mutawassithah. Al-mughalladhatu utawi najis mughalladhah iku najasatul kalbi najis anjing wal khinziri lan celeng wa far'i ahadihima lan anak salah sawijine kalbi lan hinjir. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna ieu pasal bade ngajelaskeun pirang-pirang najis. Hartosna najis mungkuh bahasa nyaeta sakur-sakur anu geuleuh. Ari mungkuh syara mah sakur perkara anu geuleuh anu ngahalangan kana sahna salat. Di mana-mana hanteu aya anu mere kamurahan. Seperti cai papang, kotoran jeung sakur anu kaluar tina salah sahiji dua palawangan kubul sareng dubul anu salian ti cai mani. Ieu najis kabagi kana tilu bagian. Hiji najis mughalladhah, kadua najis mukhaffafah, katilu najis mutawassithah. Mughalladhatun wa mukhaffafatun wa mutawassithatun. Al mughalladhatun najasatul qalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Ari najis mughalladhah nyaeta najisna anjing jeung bagong, wa far'i ahadihima jeung anak anu kaluar anu dilahirkeun tina salah sahiji kalbi jeung hinjir. Dawuhan Kangjeng Nabi, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil qalbu ayaghsilahu sab'a marratin ulahunna bitturabi. Hartosna ngabersihan wadah salah saurang timarane di mana diletak ku anjing sareng kudu dikumbah ku cai 7 kali salah sahijina ngangetan. Ieu riwayat Imam Muslim. Tiasa dipahami tina ieu hadis yen sungut anjing najis bari eta teh pangalusna bagian badan anjing. Atuh sakirana badana mah leuwih utama najisna. Lamun biwirna wae disebut najis, komo awakna anjing. Ari najisna bagong eta dikiaskeun kana najis anjing sabab bagong leuwih goreng tingkahna tibatan anjing. Jeung haramna dinas ku syara dauhan Allah, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Sanyanyana Allah ngaharamkeun ka maraneh ngadahar bangke, getih jeung daging bagong khinzir. Al-Baqarah ayat 173. Ieu najis dingaranan najis mughalladhah nya. Hartosna diberatkeun sabab dina cara ngabersihanana diberatkeun nyaeta kudu 7 kali kumbahan sarta salah sahijina kudu ngangge taneung.
Salajengna wal mukhafafatu lan utawi najis mukhafafah iku baulus sobi uyuhne bocah lanang alladzi kang lam yat'am ora mangan ya sobi ghairul labani ing saliyane cai susu walam yablug lan ora tumeka ya sobi al haulaini ing rong taun. Ari najis mukhafafah nyaeta najis anu dientengkeun. Nyaeta najis mukhafafah teh cai kompol budak lalaki anu can barang dahar salian cisusu jeung can nepi kana umur 2 tahun. Anu jadi dasar nyaeta hadis Ummi Qais binti Mihsan. Mantenanana sumping ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyandak putrana anu pameget anu masih alit anu can ngadahar kadaharan. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyalikeun eta murang kalih dina lahunanana. Tidinya eta murang kalih kiih, tidinya eta murang kalih papang mapangan panganggo Kangjeng Nabi. Teras Kangjeng Nabi nyanak cai, teras eta cai kiih dikepretan ku cai jeung ku anjeunana hanteu diwasu. Ieu riwayat Imam Al-Bukhari sareng Imam Muslim. Ari cikiih budak awewe mah hanteu kaasup najis mukhafafah. Sakumaha diterangkeun dina hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sanyana Kangjeng Rasulullah ngadawuh terhadap budak anu masih nyusu. Kumaha unggalna yundahu baulul gulami wa yuksalu baulul jariyati. Dikepretan cikompol budak lalaki jeung dikumbah cikompol budak awewe. Saur Imam Qatadah ieu teh salagina eta dua budak lalaki jeung awewe teh can barang dahar naon-naon. Di mana ieu budak geus barang dahar mangka cikiihna kudu dikumbah. Ieu riwayat At-Tirmidzi saur Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ieu hadis nuduhkeun kana perbedaan antara budak lalaki jeung budak awewe dina hukum ngumbah cai kompol cai kiihna. Saur Imam Nawawi hanteu ikhtilaf dina najisna cikiih budak lalaki anu can barang dahar salian cisusu ngan dina cara ngabersihanana dientengkeun kalawan dikepret ku cai. Saur Syekh Asy-Syarqawi cisusu tadi ngurung kana cisusu jalma jeung kana cisusu anu liana saperti cisusu sapi ya. Salajengna wal mutawassitatu lan utawi najis mutawassito iku sairun najasati sakakari najis. Ari najis mutawassitoh mah pertengahan nyaeta najis-najis anu sakarina sasesana salianti najis anjing jeung bagong jeung najis cai kompol budak lalaki anu can ngadahar naon-naon salian cai susu inungan. Hiji cai kompol najis mutawassitoh naha cai kompol jalma atawa sato. Diriwayatkeun ti Anas bin Malik saurna datang hiji A'rabi ka masjid tuluy manehanana kiih di bagian masjid. Tuluy ku jalma-jalma disentak dicarekan tapi maranehna dicaram ku Kangjeng Nabi. Saenggeus eta A'rabi beres tina kiihna Kangjeng Nabi marentahkeun supaya mawa cai dina paranti nimba teras dibanjurkeun kana tempat cikiihna. Ieu riwayat Imam Al-Bukhari sareng Imam Muslim.
Nah ieu hadis jadi dalil kana najisna cikiih jalma anu sejen dikiaskeun kana cikiih jalma. Kadua madzi jeung wadi. Ari madzi nyaeta cai bodas encer kaluarna nalika hudang syahwat tapi hanteu kuat. Ieu diriwayatkeun ti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saurna kaula lalaki anu loba kaluar madzi. Tuluy kaula nitah ka hiji jalma supaya naroskeun ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tina hukum madzi. Ari kaula era sabab kadudukan putrana mantuna. Teras naroskeun dauhan Kangjeng Nabi tawaddo wagsil dakaroka. Maneh kudu wudu jeung kumbah dakar maneh. Riwayat Imam Al-Bukhari sareng Imam Muslim. Ieu hadis nuduhkeun kana najisna madzi. Nya. Ari wadi nyaeta cai bodas anu encer tur kentel. Kaluarna beres kiih atawa nalika mawa bawa barang berat beberatan. Ieu wadi najis kalawan ijma ulama jeung kusabab kaluarna tos kiih mangka hukumna sarua jeung hukum cikiih. Ari mani mah suci nah hati jalma atawa ti salian jalma hewan anu sejenna seperti embe, domba, hayam. Ari sucina mani jelema diterangkeun dina hadis Aisyah, innaha kanat tahukkul maniya min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam summa yusolli fihi. Sanyana Sayyidah Aisyah ngerik mani tina panganggo tina angyan Kangjeng Rasul teras mantenana salat dina angguan anu bieu. Riwayat Imam Al-Bukhari. Lamun mani najis tangtu moal cukup sakadar dikerik atawa dikosok. Ari riwayat dikumbah eta dimahmulkeun kana sunnah jeung milih kabersihan karena ngumpulkeun antara dalil-dalil. Sareng sunnah ngumbah mani kusabab aya sababaraha hadis sahih di antarana hadis Imam Al-Bukhari sareng Imam Muslim ti Sayyidah Aisyah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagsilul maniyya summa yakhruju ila sholati fi dzalika saubi wa ana anduru ila atharil gusli. Kaayaan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta sok ngawasuh mani. Teras anjeunna kaluar bade salat dina eta panganggo sedeng kaula ningali nya dina eta panganggo sedeng kaula ningali kana tapak ngawasuh eta cai mani. Salajengna najis mutawasitoh tai sato atawa tai jalma anu jadi dalil nyaeta hadis Imam Al-Bukhari katampi ti Ibnu Mas'ud saurna Kangjeng Nabi sumping ka tempat buang hajat teras mantenanana miwarang ka abdi kedah dongkap ka anjeunna kalawan nyanak batu 3. Abdi mendak batu 2 sareng milari hiji deui tapi hanteu mendak. Teras nyanak tai sato teras sadayana ku abdi dicanak. Maka Kangjeng Nabi nyandak 2 batu sareng ngalungkeun tai sato. Dauhanana hadza riksun. Ieu kacida najisna. Dina riwayat Ahmad aya tambahanana kudu datang maneh mawa anu sejenna. Ieu hadis nuduhkeun kana najisna tai sato hewan. Ya. Ari elatna taklilanana kulapad riksun kacida najisna nyata riksun teh tadi kacida najisna eta ngurung kana tai hewan anu sok didahar jeung anu sanesna. Ari tai jelema mangka geus ijma ulama kana najisna.
ijma ulama ngeunaan tai jalma eta hukumna najis. Salajengna najis mutawasitoh teh getih jeung sakur perkara anu salin rupa nya kana pasid dina batin hewan saperti nanah nya anu salin rupa berubah rupa. Dalil najisna getih dawuhan Allah au damam maspuhan au lahma khinzir fa innahu rijsun, atawa getih anu ngucur atawa daging bagong mangka eta najis. Surah Al-An'am ayat 140 genep. Sareng dawuhan Kangjeng Rasul ka Sayyidah Fatimah binti Abi Hubesh nya ka Fatimah binti Abi Hubesh pagsili an kiddama summa sholli, mangka kumbah getih ti maneh tuluy maneh salat. Ieu riwayat Imam Al-Bukhari sareng Imam Muslim. Ari nanah dikiaskeun kana getih ari utah anu kaluar tina kantong nasi tina jaok tina beuteung eta najis dikiaskeun kana cikiih sabab kaasup kana leuleuwih atawa pabolat teh nya anu salin rupa di jero saperti cikiih nya kitu deui gayeman sapi nya gayeman sapi gayeman munding anu dikaluarkeun pikeun digayem eta najis. Nu kalimana najis mutawasitoh cisusu hewan anu hanteu di dahar dagingna nya cisusu hewan anu hanteu di dahar dagingna seperti cisusu himar monyet sabab salin rupa di jero seperti getih. Jadi najisna dikiaskeun kana getih. Ari cisusu hewan anu sok didahar dagingna seperti cisusu sapi eta suci. Dawuhan Allah labanan kholisan sa'ighal lisyaribin. Cisusu anu murni anu gampang ditelena pikeun jalma-jalma anu nginumna eta dina surah An-Nahl ayat genep-genep. Nya kitu deui cisusu jalma eta suci karena hanteu layak jeung kamulyaan jalma kadaharan anu matak tumbuhna jalma eta najis nya disuci nya sabab susu ieu bisa numbuhkeun jalma bisa nganumbuhkeun jalma nya maka hanteu layak nya kadaharan anu matak tumbuhna jalma eta najis. Kagenepna bangke salian bangke jalma, bangke salian bangke jalma. Naon deui salian teh bangke lauk jeung simeut anu jadi dalil dawuhan Allah hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkeun ka maraneh ngadahar bangke getih jeung daging bagong. Surah Al-Maidah ayat 3. Ari diharamkeunana perkara anu hanteu dimulyakeun hanteu geuleuh jeung hanteu matak madorot eta nuduhkeun kana najisna. Ari nu dimaksud ku bangke cek syara nyaeta sakur hewan anu leungit hirupna nya anu leungit hirupna bari hanteu dipencit nurutkeun syara nya anu hanteu dipencit berarti paeh anu hanteu dipencit. Ari anu dipencit mah nurutkeun pepencitan syara eta mah suci. Dawuhan Kangjeng Nabi ayyuma ihabin dubigo faqad tahura, kulit naon bae anu geus disamak eta sanyana geus suci. Riwayat Imam Muslim. Tiasa dipaham tina ieu hadis yen kulit bangke memeh disamak eta najis, dagingna buluna jeung tulangna dikiaskeun kana kulitna. Ari jalma kumaha eta hukumna? Jalma mah hanteu najis ku sabab maot sakumaha dawuhan Allah walaqad karamna bani Adam.
Demi Allah sanyana kami geus ngamulyakeun ka Bani Adam. Surah Al-Isra ayat 70. Pituduh ngamulyakeun ulah dihukuman najis Bani Adam kusabab maut. Nah muslim atawa kafir. Ari dawuhan Allah dina Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun. Hei jalma-jalma anu ariman, sanyanyana jalma-jalma musyrik eta najis. Surah Al-Baqarah ayat 28. Anu dimaksud najis di dieu najis i'tiqad, lain najis badan, lain najis jasad. Kusabab kitu Kangjeng Nabi nalian tawanan perang di masjid jeung Allah geus ngameunangkeun kana kadaharan ahli kitab. Ari bangke lauk cai jeung simet eta karena geus ijma sucina, ijma ulama sucina jeung halal di daharna. Dawuhan Said Ibnu Umar, uhillat lana maitatan wadaman, maitatani wadamani, pal maitatani as-samaku wal jaradu wadamanil kabidu wattihadu. Dihalalkeun ka urang dua bangke jeung dua getih. Ari dua bangke nyaeta lauk cai jeung simet. Ari dua getih nyaeta hate jeung kalilipa. Ieu riwayat Imam Al-Baihaqi. Dawuhan Ibnu Umar ieu dianggap marfu. Sami jeung dawuhan Kangjeng Nabi, ieu hadis jadi dalil kana halalna bangke lauk cai jeung simet sareng kana halalna kalilipa jeung hati teh nya. Sareng jadi dalil kana sucina ieu anu opat kusabab halal di daharna jeung diiwalkeun tina najis bangke jeung getih. Salajengna najis mutawasitoh teh aya arak nya. Bari sakabeh warnana arak. Dawuhan Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hei jalma-jalma anu ariman, sanyana arak sanyana arak terus main judi, terus kurban keur berhala jeung undian nasib kupanah eta najis tina sawarehna pagawean syaiton. Maka jauhan eta pagawean teh supaya maraneh meunang kauntungan. Surah Al-Maidah ayat 80. Ari lapad rijsun dina kebiasaan syara eta najis, cek urup syara eta najis. Jeung hanteu madorot marengkeun maesir, ansob jeung azlam babarengan jeung arak. Padahal ieu anu tilu eta suci. Sabab ieu anu tilu kaluar kalawan ijma. Mangka ari arak tetep sakumaha pituduh omongan jeung dikiaskeun kana arak sakur anu matak mabok anu encer. Ari khamru nyaeta ngaran hiji perkara anu matak mabok tina peresan anggur. Aya oge nabidh nyaeta peresan salian anggur. Lamun matak mabok maka eta najis jeung nginumna oge haram. Hukumna sarua jeung hukum arak dina najisna. Haramna jeung wajib had sakumaha anu dituduhkeun ku dawuhan Kangjeng Nabi, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Sakur anu metak mabok eta arak jeung sakur anu metak mabok eta haram. Ieu riwayat Imam Muslim. Salajengna
Ari juz bagian badan hiji juz bagian badan anu misah tina hewan anu hirup tas seperti bangkena hewan dina suci jeung najisna mangka leungeun anu dipotongkeun tina badan jalma eta suci nya kitu juz anu dipotongkeun tina lauk cai atawa simet eta oge suci. Ari juz anu dipotongkeun tina embe domba eta najis. Anu jadi dasar hadis anu diriwayatkeun ti Abi Waqid Al-Laitsi saurna Kangjeng Rasul ngadawuh makuti aminal bahimah wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun. Perkara anu dipotongkeun tina sato bari hirup eta bangke. Hadis riwayat Abu Daud sareng Imam At-Tirmidzi jeung ku anjeunana di hukuman hadis hasan. Nya kitu deui bali. Ari-ari lamun ti jalma eta suci, tapi bali salian jelema saperti bali embe eta mah najis. Diiwalkeun tina ieu katerangan bulu sato anu sok di dahar dagingna seperti bulu domba embe eta mah suci dawuhan Allah wa min aswafiha wa aubariha wa asy'ariha asasan wa mata'an ilahin jeung anjeunna ngajadikeun tina bulu domba bulu onta jeung bulu embe jeung anjeunna ngajadikeun tina bulu domba, bulu onta jeung bulu embe alat-alat rumah tangga jeung perhiasan anu kumaraneh dipake nepi ka waktu anu tangtu. Surah An-Nahl ayat 80. Ieu ayat dimahmulkeun kana bulu anu dicokot anu dicabut nya dina keur hirup atawa saenggeus dipencit. Ari bulu sato anu tara di dahar dagingna saperti bulu ucing eta najis. Sapertos kitu kirang langkungna mudah-mudahan aya manfaatna penjelasan sapintas ngeunaan tentang najis. Sakumaha disebutkeun dina nadom Sundana. Ari najis eta aya tilu warna mughalladhah mukhafafah kaduana najis muta wasitoh mukatiluna berat hampang tengah-tengah na hukumna najis mughalladhah ngan dua buktina najis anjing bagong jeung anak-anak na najis mukhafafah ngan ciki lanang kana lian cisusucan barang tuang teu acan nepi 2 tahun umurna najis muta wasito sakakarina teu acan nepi 2 tahun umurna najis mutawasito sakakarina. Wallahu a'lam bishawab.